poe kiamat aya hiji kaum anu boga jangjang seperti jangjang manuk. Mimiti malaikat nanyakeun ka urang, saha anjeun teh? Dijawab ku eta kaum, kaula umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naros deui malaikat penjaga surga, hal ra'aitumul hisaba, apakah anjeun ningali kana hisaban? Dijawab ku eta kaum, fayaquluna la henteu. Akhirna naros deui malaikat penjaga surga teh, summa yaqulu tsaniyan, dina pertarosan nu kadua. Naon narosna? Hal ra'aitumus sirata, apakah anjeun teh ningali kana cukang siratal mustaqim? Dijawab ku eta kaum, la henteu. Peren kitu naros deui tah malaikat penjaga surga, bima wajadtum hadhihi darajati, ku amal naon anjeun teh bisa kapanggih kana ieu darajat? Fayaquluna, teras ngajawab eta kaum, abadnallaha ta'ala, ku ibadah kaula sadaya ka Gusti Allah Ta'ala. Fi darid dunya, dina waktu hirup di dunia. Wa adkhalana, sareng asupkeun Gusti Allah Ta'ala ka kaula kabeh al jannata, kana surga. Itina enteukna eta jalma anu boga jangjang seperti manuk sehingga hiber kana pagar surga nepikeun ka ditaros tah ku malaikat. Naon intina? Bade asup surga. Ngan nembalana kumaha? Nembalana rupiro, aya nu ditanya mimiti dina masalah hisaban. Apakah anjeun cenah dihisab? Apakah anjeun ningali hisaban? Henteu. Apakah anjeun cenah ningali kana cukang siratal mustaqim? Henteu. Terus naon sih anjeun bisa manggihan kana ieu darajat? Karena cenah dijawab ku eta hamba, kalawan ibadahna kaula kabeh ka Allah Subhanahu, cing dihareupna keur nyaritakeun naon? Anu puasa anu kamari ternyata saker Gusti Allah. Tah kitu. Teu manggih hisaban, teu manggih cukang siratal, langsung ujug-ujug ka mana? Mantap amat tah puasa tah. Mantap sing rajin puas. Alhamdulillah.